Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. kumaha damang sadayana, kumaha orang Sae sae pisan. Nah, dina dinten ieu urang jeung rencangan urang bakal bade ngaplok dina sakola urang. Nah, dina dinten ieu sakola urang bade jalankan programnya eta Kamis Nyunda. Nah, ayo urang tempokeun sakaliling sekolah urang. Nah, ieu urang batilu wae soalna rencangan urang anu lainna teu dateng deui. Ayo lah. Maluncur. Nah, iya tah hiji rencangan urang bade dateng. Ruli. Halo atuh Ruli. Halo. Bahasa Sunda. Kumaha damang? Gue diwawancarain. Ente atuh. Kumaha damang? Oh, baik. Alhamdulillah. Salam dulu salam. Iya, hiji deui tah. Kumaha damang Aryo? Saya. Wah, ajib saya euy. Kumaha damang sadayana? Nah, ayeuna kalompok orang geus full squad. Nah, ayeuna orang bakal ngawanohkeun hiji-hiji anggota kelompok orang dina nu kahiji nya eta Abdi Kenzi Raditya Nugroho ti 10 Abdi salah jeung Abdi Oso Sorbatus Naga ti 10 sae salah jeung Abdi Ruli Sandra ti 10 salah jeung Abdi Haryo Runang Nutratio ti kala 10 jeung salah jeung Stefani Valencia di 10 jeung orang Raka Azari ti kelas 10 opat. Nah, tujuan orang jeung rancangan ngalakuin vlog ieu nyaeta dina ngalakuin tugas mata pelajaran bahasa Sunda ti Burida jeung nempo kaayaan siswa-siswi SMA Negeri Hiji Cibinong lamun ngalakuin Kemis Nyunda di SMA Negeri Hiji Cibinong. Kumaha kaseruanna barudak? Saksikan terus. Ciao. Ya guys, kusabab perpustakaana tutup jadina abdi jeung rencang abdi terjadi asup pintunya yang di sana kebuka, namun kalau abdi masuk jeung rencang kudu lewatnya pintu yang hiji deui guys. Jadina urang di dieu. Nah, di laboratorium kimia ada Joshua keur mainkan gitar guys. Haryo Nicholas jeung Tagor keur main catur. Guys, sedih banget guys. Nah, ada Sisil yang Feby keur main HP. Nah, kalau kalian nanya abdi keur naon, abdi keur ngevlog guys ya. Nah, iya aya WKM urang euy. Jeung KM-na ngadaharan mie naon ieu teh? Mie gacoan euy. rasana kumaha? Raos. enak. Raos. Raos. Nah, kumaha? KM-na. Sae. Ngeunah. Nah, bisa. Level berapa teh? Hiji Atos ngaprojek. Iya teh urang dari atos kerjakan project ieu aya beberapa urang nya export aya project. Kameramen cicing. Iya aya project. Kelompok berapa ya teh? Kelompok urang geus dikumpulkan nih di siji. Kelompok orang
abdi gitu. Nah, sekarang ayeuna abdi jeung Raka hayang ngaliatkeun situasi di depan. Hai. Hai Sadayana. Sabar kanca. Aduh gua bisa bahasa Sunda gua. 10 apa? Bahasa Sunda no. Hai Sadayana. Hai Sadayana. Oh, hai. Iya kan, hai semuanya coy. Hai Sadayana. Kumaha damang? Jadi Sadayana Kenji guys dahar gacon kumaha rasana Enak. Warang. mana mau jeung aya Yosua keur main HP Halo Sadayana. jeung aya Haryo oge Haryo yuk Halo Sadayana. nah di dia aya mas-mas Jawa Halo Sadayana. kenal Hah? Nanti iya, nanti ikat kepala, ikat luhur. mau ikut lugur Iya, ikat luhur. Gimana ya mas? Nah, iya oke, aya tete-tete cantik. Halo Sadayana, Namina salah? nami orang Keila. Hai, Kela. Kita lanjut deui hoyong ngaliatkeun. Kita ngaliatkeun. Iya aya uang olahraga. Ayo kumaha damang? Damang? Ya emang Pak. Foto enggak? Kelas anu foto dokumentasi pikeun kemis Nyunda ieu. Nah, ieu jadi salah sahiji dina budaya atau tradisi urang apabila ngabuan kemis Nyunda nya eta dokumentasi urang. Kayak barudak awewe terus fotokan barudak orang. Lanjutkan heula. Ya aya degung. Hai guys. Iya, alat musik asalnya dari mana ya? Nah, biasana alat musik ieu dimainkan di pukul. Ya. Aya alatna ya guys. Mas peta, mas komba, banyak lah pokoknya iya kabanggaan sama hiji. Kita lanjutkan heula. Sampurasun. Nah, ayeuna urang sabaraha ti kelas 10 bade ngawawancaraan pustakawati di SMA Negeri Hiji Cibinong nyaeta Teyani. Nah, boleh dimulai tuh. Nah, tiraha teteh jantan pustakawati di SMAN Hiji Cibinong. Amun irahana tepastos ya, kurang lebih tos hampir 8 tahunan di SMA Hiji Cibinong. Mohon. Tas? Saha wae murid anu sok ka pabukon biasana tabuh sabaraha? Eta kan kumat perpustakaan jam bukananya kan buka ti tabuh 7.45 kedahna. 7 tapi di tabuh 8 biasanya sok mulai aya antos dongkap. Namun aya nu siga rokris kan eta mulai kan berarti kan tengiring di dieu. Tapi amun aya nu jam kos kadang-kadang barudak di dieu sok di dieu gitu. Kerjain tugas, maca jeung salainna.
Oke, salah jeung Ruli sok. Non wae tata tertib di pabukon ieu. Tata tertibna terus dipasang salah di antaranya nya kengeng nyandak mamen ka perpustakaan. Kengeng rame perpustakaan kan pastinya kada kondusif. Pas maca. Mohon. Nah, rame kengeng tapi ente rame pisan. Masa kan namun ngobrol mah pastilah nya diskusi atau mah wajar. Kan namanya belajarnya. Tapi aya batas-batasna. Terus amun nambut buku kudu disimpan deui di tempatna nu rapi. Nya seueur sih tapi aya terus dipasang dirinya bilih bade mah dibaca we tata tertibna. Kana tama salah sahijina nya anu nu pastina mah emam sareng nyandak eta naon sih cemilan itu teu kengeng. Nuhun teteh. Mangga salah Salah jeung Aryo. Satu acan di SMA N Hiji Cibinong, teteh kantos janten pustakawati di mana? Tajan. Teteh mah asalna sanes di sekolahan damelna kantoran begitulah nya istilahnya. Di SMA hiji pas kaleresan di tawisan ieu teteh kan seneng resep maca buku gitu kan. Jadi asa sajiwa lah. Lah basicnya kan sanes di perpustakaan kan, tapi karena resep ya tos jadi sudah terlanjur sayang. Dan kalau saya jadi sampai ayeuna we jadi betah alhamdulillah resep gitu kan. Sekarang barudak ninggal maca jadi asa ngawakilin resep gitu ninggal. Tapi teteh wisuda di dieu Sanes henteu di Bandung teteh mah. Mohon. Ngan eta di tawisan perpustakaan. Asalnya kan teteh mah pembukuan ya. Tapi karena resep baca bukunya sok we teh sawias ternyata ya pas tos dilakonin ya resepnya tos sakan tenan gitu. Kumaha tata cara nambut buku? Nambut buku kayak kan aya kartuna. Sadeana siswa aya gaduh kartu. Bari nambut aya peraturanna nambut amun maksimal 3 buku. Salami 3 dinten tapi nama sampai 5 dinten dipasiana waktosna teu naon ya. Karena kan sok seur tugasnya karunya kan. Nah, jadi ada dilonggaran. Nah, tapi amun sampai telat biasanya sok aya konsekuensina sih. Nah, namun seandainya ical ya ada digentosan ku buku nu sami. Tekengeng gentosna sanes nu lain sami karena kan di dieu kan teu aya stokna nya. Nah, janten namun nambut kitu prosedurna. Eta wae proses wawancara orang ke Teh Yani, atur nuhun pisan teh bersedia. Amin. Amin. Kira-kira lebih namanya nabi-nabinya. Mudah-mudahan mah atas nawakili semua ke pertanyaan eta. Atur nuhun teh. Nah, sok kitu wae wawancara urang jeung Teh Yani kirang leuwihna mohon maaf. Dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun teh.